rahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi i'budullah faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yawmin azim. Wallahu a'lamu bimuradihi, demi Allah. Jadi teman-teman, jawab qasamil mazupin yaiku dan dijawab qasam kang den buang arsalna ngutus isun agung Nuhan ingkang jeung Nabi Nuh ila qaumi maring kaum Nuh. Faqala maka ngucap ya Nuh ing lafaz ya qaumi ibudullah ke kaum ingsun pada nyarembah sira kabeh ing Allah malakum Anggurana ikut tetap kada sira kada min ilahin apa pangeran gairu tegese salian Allah atau gairi kana salian Allah bil jari kalawan dan baca jar macana gairi sifatun li ilahin yaiku dari sifat kadua lapat ilahin warropi lan dan baca ropa gairu cara urang badalun min malih iku dari badal saking ma'ala ilah inni satuna isun akhafu iku di isun alaikum igata sesira kabeh in abadtum gawah lamun ngaibadahan sira kabeh ing salian Allah azab yaumin azimin siksa dina kang agung wa yaumul kiamati utawi yaumin azimiku dina kiamat. Qalal malau min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Allah alam bimaradi qalal malau wajazaba piranggang agala sabut tegese pirang-pirang kang mulya min qaumihi saking kaum Nuh. Ucap-ucap lapan ina satuna ingsun sadaya lanaro kai goyang tinggal ingsun sadaya kai ingsun mufil bola alim mubining dalam sasar kang nyata bayi tegase kang nyata. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Kalau ngucap yang lu ya kaum ingsun laisa biorana ikut tetap kalawan ingsun dolalatun kasasaran ya utaya dolala amiku kang lewi umum minab dolal dini masaking dolal panapiu maka utay nga napikang dolala yang ablagu iku kang lewi banget minapi tini masaking nga napikang ing dolal walakin ilan tetapi na ingsun rasulun iku utusan min rabbil alamin kang tetap saking pangeran alam kabeh uballighukum risalati rabbi wa ansau lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Wallahu alam bimaradi uballighukum nekakeun ingsun ing sira kabeh bi takhfifi macane kalawan den entengkeun wa tasdidilan den sangetkeun uballighukum risalat rabbi zakari salat pangeran ingsun wa ansau lan nganasatan ingsun uridu akhirat ngarepakeun ingsun ing kabecikan lakum kada sira kabeh wa alamu lan weruh ingsun minallah saking Allah mana ta'lamuna ing barang kang ora weruh sira kabeh. Awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum
wattaqu la'allakum turhamun. Allah lambi maradi agazab tu manatang agarakan sirakabe wajib tulan gawak sirakabe anja'akum yang tetumakang sirakabe upazikum piwuruk majatun tegasa piwuruk merabikum kantor saking pangeran sirakabe ala rajulin ala lisani rajulin atas lisan wong lanang ningkung kang betul saking sirakabe yang sirakum bepanentam memadani rajulin sirakabe al-azabah siksa ilam tuminu lamun orang iman kan sirakabe oleh tatakolan bepanentam tahu di sirakabe Allah la'allakum lan menawas sirakabe turhamuna iku dan ulah sirakabe biakalawan ma'illah fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauman amin. Allah alam bimardi takazzabu maka pada ngagorokin ya kaum Nuh huingkang jeung Nabi Nuh fajainahu maka nyalamatkeun isun agung huing walladzina ma'ulan wong kang kang betul sumertane nominal gharati saking dan garam fil fulki dalam parawa sapinati tegese parawa awraqna lan ngaram isun agung alladzina kadzabu ingkang kang pada ngagorokeun alladzina kadu bi ayatina kalawan zakayat isun agung bitufani kalawan banjirin naum izatuhune ya kaum kami kuana ya kaum amin iku kaum kang buta kabeanil haki saking hak ayat ieu sebagai pangbeberah ka Kangjeng Nabi pangbubungah ka Kangjeng Nabi panenang-nenang ka Kangjeng Nabi saat Kangjeng Nabi berjuang dakwah ngajak umat nyampaikan risalah. Begitu ku Kangjeng Nabi disampaikan risalah teh horeng umat teh buta mata haten sakitu dibere wahyu kadele kehadiran ku orang-orang kufar Quraisy harita tetapi geuninganan inkar karena ajakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelantaran tugas Kangjeng Nabi ti Gusti atuh terus we timulai main samar toel-toelan ngajak didatangan ku Kangjeng Nabi setiap jelema ditoel diajak kebelah dieuna langsung door to door timah ka imah Kangjeng Nabi cacian jeung makian pohara terhadap Kangjeng Nabi. Belah dieuna ajakan Kangjeng Nabi mun dipresentasekeun matina 100 paring nu iman hiji 2. Tapi tugas si Allah makin kenceng terus baik. Waktu cacian jeung makian terhadap Kangjeng Nabi nubah heula Kangjeng Nabi disanjung-sanjung waktu can diangkat jadi Rasul julukan ge Al-Amin. Jelema nu jujur nu adil nu terpercaya, tapi ketika diusik diajak iman ke Allah, iman ke anjeunna sebagai Rasul Allah, tetap baik dicarekan, dicaci, dimaki, diciduhan Kangjeng Nabi. Kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh rek diharu biru dibunuh Kangjeng Nabi rek dibunuh. Ngan Kangjeng Nabi nama atuh nu maenkeun lalakon ti Gusti Allah
atuh disalametkeun ku Gusti Allah tapi sahabat-sahabat nama jang deuleun tingalikeun ka urang nu hirup di akhir zaman nu diseret anu digantung sahabat teh nu disiksa sahabat teh ku gara-gara iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah anu disetrap di jero imah ku dulurna ku indung ku keluargana macem-macem carita anak anu melarikan diri tiriungan keluarga sehingga loba kesulitan para sahabat nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah timbullah ngayakeun aksi hijrah pertama ka Habsyah saking tekuat-tekuatna penganiayaan terhadap jelema-jelema anu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah. Urang mah kuari kapan waduh adem ayem urang mah nikmat jasa kuari nu kuah nu kieu tentrem urang mah hirup teh di negara Indonesia mah menurut berita pangaman-amanna jeung pangtentrem-tentremna jeung pang nikmat-nikmatna sehingga loba julukan Indonesia adalah surga. Yehe, Indonesia mah surga tuh. Masya Allah, hujan lain bae tangkal nu dipelak jukut nu teu dipelak jaradi. Hujan gede, laut ambalaya lantaran urbanisasi laut ti empang ka empang. Banjir jara, waduh perpindahan, masya Allah. Mantak di Cilongok mah santri ngarep-ngarep hujan gede baik. Lumayan jagnana jumbo ambalaya, teu kudu meuli lauk. Tuh. Pokoknya mah di Indonesia mah surat kuari urang dek ngaji bae anu kukumaha dek salat bae di mushola di masjid anu macem-macem dek zikir bae urang macem-macem ieu di Indonesia sabalikna dek main kartu bae de anu kieu kitu main gapleh bae ti subuh datang ka subuh de nu kuah nu kieu aman di urang mah kebablasan aman datang ke pemerintah korupsi sugana anu negor-negor biasa berjamaah korupsi aman di urang masya Allah Indonesia teu pernah aya kadenge penyiksaan di urang mah aya ge aya Kristen asup Islam disiksa ku keluargana lumpat aman aya ge kafir di tengah-tengah Buddha asup Islam aya sebagian anu disiksa lumpat aman malah kabelah dieuna mah arara aman agama teh komo di Jawa di Salatiga masa imah teh Bapak Kristen indung Buddha anak Konghucu incu mah kitu Hindu saimah macem-macem tuh nu hiji Islam iya masalah nu hiji salat Allahu Akbar nu hiji ho geus bae masalah nu hiji hailullah itu geus bae biasa bae masalah jadi di jero imah loba mushola nggon masing-masing ieu urang lamun cerita Kangjeng Nabi baheula masya Allah terus penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi terutama ke para sahabat-sahabat luar biasa geus puguh ka carita nu diseret langsung ku jelema nu diseret make kuda anu ditindihan ku batu sakitu panasna luar biasa urang carita Ki Bilal bage dibalangkeun diseret ditindihan dan sakadar babacaanana Allah di Umar disiksa gitu keneh berbagai sahabat-sahabat ngayakeun hijrah pertama saking teu kuat di Mekah ka Ethiopia
kacaritakeun Kangjeng Nabi ge dititah hijrah ku Gusti Allah ka Madinah. Hijrah Kangjeng Nabi sakumaha dicaritakeun ku urang unggal muludan teh berangkat jeung Sina Abu Bakar Siddiq. Oh kitu ge eta teh kapan susumputa kudu nyumput heula di luhur gunung, turun berangkat geus ditarungguan lah ku urang Madinah. Sahabat nyarusul ka Madinah, susulundupan nyelendep nyalametkeun agama. Imah ditinggalkeun, onta ditinggalkeun, embe ditinggalkeun, harta ditinggalkeun, nyalametkeun agama. Jauh lalakon Mekah Madinah teh 900 km zaman baheula ditempuh kudu make onta sabara poe. Sakabawana ku onta eta ge julundu berangkat peuting mun sakira-kira kanyahoan ku bangsa kafir ditebas dibunuh, lain saeutik nu dibunuh di tengah jalan. Dibayang-bayang ku urang nu pamajikanana teu iman ditinggalkeun, cinta tinggal cinta, deudeuh tinggal deudeuh ka pamajikan lantaran berbeda agama ditinggalkeun. Mulia amat sahabat ninggalkeun nu dipake ka cinta, tetapi cintana leuwih tibatan cinta ka eta ka Allah. Tinggalkeun anak. Bayangkeun ku urang anak anu gede, anak nu sasapihan, anak nu orok, anu mejehna butuh perlindungan bapakna. Ketika teu iman indungna perebut anak ditinggalkeun keun bae aing mah anak sabodo, padahal masa anu teu deudeuh jeung nya asih ka anak lantaran keur mejehna jadi kembang mata, keur leng-leng nu disusuan lantaran indungna mempertahankan anak, berangkat bae anak ditinggalkeun, harta nyalametkeun agama. Urang mah di imah ka majelis nyalametkeun agama beuh ku ngawuduk heula, samsu heula, kopi heula, beuh datang ka majelis nage atuh ngopi deui. Ya Allah ya Rabbi, horeng di jero mah lain nyalametkeun agama, di imah dicarekan ku pamajikanana aing bunga denge kokoprak lah sakeun aing deres kene lumpat ka pengajian mah. Iya nyalametkeun agama pohara, masya Allah. Jadi eta tanah tinggalkeun, imah tinggalkeun, pemajikan anak tinggalkeun. Lamun pamajikan anu iman salaki teh salaki tinggalkeun, wabeh ditinggalkeun. Sakabawana ku onta sapira onta tuh perbekalan teh berangkat ke Madinah, masya Allah. Nu matak disambut kurang Madinah Ansor nyambut Muhajirin. Disambut dengan baik, dua tangan terbuka ku sahabat Ansor di Madinah. Keistimewaan sahabat Ansor, masya Allah karim. Ditanya boga pamajikan tante, mau pamajikan tante, nu boga dua pamajikan dimikeun hiji. Paneta hebat jasa sahabat Ansor mah. Tina sawarena cinta ka Allah, tina sawarena tetenger jelema nu bakal asup ka sorga, ubbul Ansor. Lantaran deuleu sahabat Ansor mah. Tanya, mana naon keahlianana ieu waktu di Mekah teh? Kemana tani tuh sawah kula tuh tanah kula. Bagi dua jang maneh. Lain dibagi diinjemkeun, dibikeun Ansor. Mana naon waktu di Mekah ieu? Kalau bisa teh jeung pagawean kula mah dagang. Ieu duit kula tah boga duit sakitu dagang olos. Ieulah Ansor, masya Allah. Hirup tentrem damai antara sahabat Muhajirin nu hijrah ti Mekah ka Madinah jeung sahabat Ansor anu pribumi, masya Allah luar biasa. Mun boga barang kuduaan kutiluan heesa anggal rejeng dan lain-lain sebagainya, sehingga hampir seakan-akan Ansor jeung Muhajirin teh dek didulurkeun ku Kangjeng Nabi seperti nu dek didulurkeun bakalna asana ngawaris sahabat Muhajirin ka sahabat Ansor. Mun Ansor maot Muhajirin nyana ngadulur ngawaris, hampir seperti itu ku deket-deket jeung ulu alam.
Ieu Kangjeng Nabi berjuang teh lain lalagaan, mun urang nyaritakeun kos kitu pohara jasa, tetapi horenganan nu buang ka warah leuwih ti batang eta. Nu teu iman ka Kangjeng Nabi, nu ngudag-udag Kangjeng Nabi pohara jasa. Wahyu tinggal wahyu, mujizat tinggal mujizat. Nu ngaran Abu Jahal mah geus ciciduh bae. Nu ngaran Abu Lahab mah geus kagenemes bae. Di mana bae ayana Muhammad dipiteskeun ku aing. Sampaikan ke teangan Muhammad saanu bisa ngabunuh Muhammad, bawa huluna ka dia 1000 ontak ku aing sia. Lain lalakon pan lamun urang neuleuh kos kituna. Kangjeng Nabi dakwah teh dihenteu-henteu ge manusia nyeri. Padahal mah hanya tugas kok teu darekeun ariman gitu. Ai sugan urang mah ketika Kangjeng macakeun Al-Qur'an, macakeun mukjizat, jelema muhun kabeh, sumuhun kabeh, iman kabeh, henteu horenganan. Kangjeng Nabi keur waktu Isra Mi'raj turun Isra Mi'raj Kangjeng Nabi kita nyaritakeun beurateun Kangjeng Nabi, tapi Kangjeng Nabi nyarita bae terus di hareupeun Abu Jahal. Cak Abu Jahal tas di mana si Aman? Tas Isra Mi'raj. Ke mana? Di dia ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka langit ka Sidratul Muntaha ka panggijeng Allah. Tira berangkat mah tadi, balik tadi memeh subuh. Man, Aisyah nanaonan. Aduh, nu edan ge cager heula man. Aisyah kunaon tambah edan. Ya, wari sia. Sia daek teh ngomong kos kitu. Gerokeun ku aing seluruh turunan-turunan wae di Mekah. Siap. Wah tuh digerok-gerokeun ku Abu Jahal. Bani anu turun. Dengekeun dia. Nu edan ngomong. Begitu Kangjeng Nabi nyarita, coba mah aya naon? Caritakeun ku Kangjeng Nabi, kaula dibawa ku malaikat Jibril di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa terus naik ka langit ka kedua terus naik terus bere oleh-oleh terus tangga ku harita. Tiraha eta mah bejakeun jam sakitu balik, tapi mau subuh. Kira-kira sabaraha jaman mah? 2 jaman lah. Eta pan sahabat kararieu eta. Mad siat lah ngomong ku keterlaluan teh bener ge Rasul Allah tuh laki kituan teh mad. Coba ta sanu teh ngeri coba sing balalieur geus lah sia-sia aing wae geus lain percaya Pak. Tinggal hiji deui Cak Abu Jahal, coba sahabatna ya Abu Bakar ya. Coba bakar ka dia. Aya naon? Ieu mah memeh sia ka ditu aing di bejan heula Cak Abu Jahal. Aya naon? Ieu Muhammad bebejana tas Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha cak nyana babami jeung Gusti Allah cek nyana, terus balik deui sekitar 2 jam. Siap percaya henteu coba Abu Bakar ayo. Cak Abu Bakar leuwih ti eta lamun Muhammad aing mah percaya jasa. Leuwih ti eta aing mah kaluareun bumi aing percaya. Sia sok kajuki kituanan Bakar. Aduh antak gelar asidik tadi dia mun Muhammad pelakuna leuwih ti eta aing mah percaya jasa geus teu bisa diganggu gugat deui. Iyalah Sidina Abu Bakar. Nah ieu mah keur carita Kangjeng Nabi teh nyeri, masyaallah pohara jasa teu iman jelema dibacakeun ayat, dibacakeun mujizat Al-Qur'an teu iman. Nah untuk menghilangkan kanyeri hati Kangjeng, untuk menenangkan kesedih Kangjeng, Allah mere dongeng-dongeng caritaan-caritaan nabi-nabi nu baheula. Abe hati Kangjeng Nabi tiis karasana. Pertama di dieu ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Tapi ieu mah singkatna ge dihareup bakal panjang nem. Ieu mah sakadar penenangan jang Kangjeng Nabi doang. Cerita singkat ulah panjangna dihareup. Ieu mah pangbeberah panenang-nenang ka Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi heueuh horenganan. Jadi tenang. Kokos urang dagang sekali di modalan 100 juta, beak 50 juta rugi. Didagang gede itu 50 juta rugi 30 juta, didagang gede itu 20 juta rugi deh tinggal 1 juta.
tinggal 1 juta kumaha ngalamun bae nyana di imah dia kolong Pak lamun eta bisa sasada hulu lamun sasada kada ge kurang Bang Bara mah eleh di dieu tah nyana keur puyeng jol ya kolot datang kan kunaon sia pen ya kira ya dagang kunaon dagang ambalaya sakeuna ambalaya kunaon atuh modal 100 juta beak 50 juta dibalanjakeun di beak 30 juta bejalkeun deui beak kuat tinggal 1 juta can sabaraha tah mah pen sakitu hah can sabaraha ya lalakon aki baheula aki teh dagang teh tuh hektaran tuh dijual pakai dagang ke Jakarta nu di imah mapan ngarep-ngarep datang pertama rugi datang kedua rugi beak ku aki dijual jeung imah-imahna hatta pamajikan dijual pen jeung pamajikan ku abe dijual ai aki meuli deui nu anyar wah si aki bolon teman pan tenang tah oh jangan sabarang sama sapira modal doang aki maka abe jeung imah-imah beak oh jadi lebih parah pan urang oh aing mah masih untung keneh tuh untung keneh saksi epen teh aing untung keneh sakitu untung keneh lagi bajeun imah-imah beak wabe geus jeung pelataran-pelataran pokona angkat kaki bae kalau mun dibandingkeun jeung eta ngarasa untung keneh aing mah 1 juta ya keneh imah can dijual ngan moal kebeli ke kajual ieu tah ge aya tah nu nganasehatan kan ngeunaheun tah oh anu lebih parah nah ieu ge kaging Nabi supaya tenang tentrem didongengan ku Gusti Allah Nabi nu baheula Masya Allah karita mantap urang lamun nganasehatan teh kos kitu ka jelema teh sia kunaon ngalamun bae aduh cekeuna teh kunaon lamun bae sia edan sia ge ulah sok dilamun kunaon atuh saminggu deui kawin ajo dijokot batur aduh mangkaning jalinan cinta kula geus 2 tahun eta pan bisa dicokot ku batur atuh meureun leuwih kasep leuwih sugih manan kitu ge ulah kieu atuh pantas nya situ mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia mah beungeut perang kitu pan nyeri hati eta ulah kitu atuh kana sehatan mah dunia tak sedaun kelo emang awewe nyana doang ulah sok judi lamun sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung adab gede masalah hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya ambal aya di tukang bawang melulu ayo sia hayang ka mana tenang ya siapa kakarak ditinggalkan sekali aing mah baheula pertama bobogohan pas dek dikawin batur kahiji aing ya hampir frustrasingan ditenang-tenang bae bobogohan kedua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunangeun janyahoeun aing teu boga pagawean berharita atuh pan nyeri bae katilu kali aing dek kawin Masya Allah tipes bae oh ieu mah nu kuari eta mah aya bae pamajikan aing tuh nu aslina mah pan nu baheula siapa can sabaraha oh emang kos kitu siapa kakarak sakali tenang 2 kali deui sia ge pan tenang tak ka hate oh jadi sarua ye tuh aing sarua lah atuh sapira awewe Enggeus bae bikin bahan neangan deui semua ke dilamun segala rupa awak geus kuru kitu sia. Deuleu aing da 3 kali aing mah teger keneh bae. Kan ngeunaheun kana hatena. Ngeunaheun coba lamun nganasehatan atuh sia sih. Tadina tuh kunaon diantepkeun nya tuh aing ge milu mikiran ka sia. Tamakan ngaranna eleh kos kitu mah. Eleh gitu kan deuk kumaha urang. Kadukun pan kudu make modal. Wiridan ban sama lain ahli wirid geus kieu mah geus mancak aing mendingan ngagejeburkeun ka sumur atuh tambah setan
setan nya keur kasupan setan ditambahan ku jurig bisa terjadi eta teu bagus teh penasehat kos kitu tah tadi nu hebat mah sia di putus cinta ditinggalkeun ku kabogoh ya emang nyana doang awewe hayu jeung aing ditiir ku aing sia bau alobatan sudah dipikiran kos kitu mah ayu jeung aing hayu sia tah dongeng aing nu pertama kos kitu nu kadua katilu katilu ja biasa bae komo dibere urang nasihat maka tauhid mah heuy geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz muantep ya itu kunaon bahwa calon pamajikan sia di bawah ku batur geus aya tulisanana kan sia aya salat sok dibaca wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala hartikeun tah tauhid tah di jaheunya tuh ulah sok dipikir ayo jeung aing nganjang penting ayo jeung aing geus pokona mah asal aing modalan ku sia tah eta kan geuna dasar ieu kitu maksudna model kos kitu endek nasehatan Kangjeng Gusti Allah ngabungungah Kangjeng melalui neuleu nempo ka kisah-kisah nabi-nabi nu baheula aya persamaan Kangjeng Nabi Nuh ge nabi Kangjeng Nabi Rasul Kangjeng Nabi ge Rasul cik coba laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah Gusti Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Adam ka alam dunya nu kamari kurang geus didongengkeun Kangjeng Nabi Adam teh cicing di nagara Hindi Siti Hawa pamajikanana sakali ngalahirkeun teh dua aya kembaran abeh tereh loba di alam dunia manusia terus anak baranakan dikawin-kawinkeun deui anak Kangjeng Nabi Adam kembaran nu ieu dikawinkeun ka kembaran nu ieu tuluy anakan deui ke kembaran deui dua jadi di zaman Kangjeng Nabi Adam geus loba lantaran hirup teh 1000 tahun Watu jelema teh loba di zaman Kangjeng Nabi Adam teh ngan encan saloba wari ngan nisrada lobana mah dua sakali ngalahirkeun di antara turunan Kangjeng Nabi Adam teh aya nu ngaran Nabi Uknuh teh nyaeta Kangjeng Nabi Idris alaihi salam kulantaran Kangjeng Nabi Idris mah telila di dunyana diangkat ku Gusti Allah ka langit kaopat ku ari aya di ditu anu ngalalakon manehanana hayang kapanggih jeung malaikat maut Kangjeng Nabi Idris kos kumaha teh malaikat maut aing mah hayang silaturahmi bebeja ka Gusti Allah Gusti coba datangkeun malakal maut ka dieu hayang wau kira-kira wau teh jeung nu kitu lain lalagaan teh jelema moal pohara jasa datang Assalamualaikum salam saya abi malakal maut di dongeng singkatna ke panjangna di hareup malakal maut alhamdulillah aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang ka dieu hayang nyaho paeh kos kumaha cek malakal maut sok jadi paulah pake lalagaan maut mah ulah pake lalagaan teh nyeri hayang nyaho nyerina coba kos kumaha hayang nyaho me hayang nyaho nyerina me kos kumaha sok pake lalagaan teh teu meunang bedakeun ka Gusti Allah nyobaan gitu aing nu ngaran Idris ambo kira-kira haji bebeja malakal maut DP ka Gusti cobakeun hayu cobakeun cabut teu kebal diasupkeun deui udah kumaha itu sabulu-bulu nyeri ya aduh tanding nama ngeterina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan embung aing nyobaan deui embung jak kieu ada tah mah aduh
aing paeh geus cenah. Aing angkat aing neuleuh neraka. Ye atuh pada ijaz paeh mah neraka. Neuleuh heula bejakeun ka Gusti Allah aing ka neraka kitu. Ye ka neraka mah kan kudu paeh heula kan geus tadi. Itu mereka yang seri dong ingkos gitu tah. Bejakeun ka Gusti Allah. Beja ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka neraka keun atuh neuleuh nya ka neraka. Oh. Muringis kanjing Nabi di neuleuh neraka ku pohara-pohara teuing cekeun ka neraka. Beres. Antar ka surga aing. Ye, sok haju ka terusan cekeun. Sorga sakideung moal kebel yang nyaho doang cekeun teh. Teu meunang ieu mah sebab nu boga kuncina nu ngaran Muhammad Nabi akhir zaman. Alah cekeun teh eta mah engke urusanana. Ieu mah nyaho doang sakideung moal kebel paeh geus ka neraka geus. Teu balik ka surga. Atuh bebe cari ke Gusti Allah teu naon moal kebal-kebal cekeun teh. Gusti Allah asup ka surga. Teu daek indit nyana dihandapeun tangkal kayu. Aduh angin sing hiliwir sarareungit bubuhan jeung sajabana. Itoel kumaha kalon. Ayo balik ke lah cekeun. Betah kene cekeun. Teu bisa geus mah kudu indit bae kudu indit kajen geus aya waktuna geus waktu. Jol bidadari. Waduh. Ieu saha ieu? Ieu penghuni surga bidadari. Jang saha? Ieu jang jelema-jelema nu asup ka surga anu dagangna jujur, nu ngiaina jujur, nu marentahna jujur, nu tani jujur sesuai jeung aturan ieu ka dieu. Ih, jadi aja mantep jasa ieu. Yes. Saya ini cari itu malaikat aing moal keluar deui cak jana. Nggak saya pada beli dia wae kajian kumaha ge. Ye aing dicarekan cak malaikat. Emang kumaha lalakona ke ayeuna nu carekan tetep keluar we. Moal. Moal aing mah. Pan kudu pae heula. Enggeus aing pae. Cari takdir mah tetep pecang Gusti Allah keluar jana. Aduh dengan berat hati cek jana ya. Lebih dari pohara amat si budak kutilan cedan. Aino di lembur mapan komon di kampung Ambalaya. Aduh urut budug aya, urut ditajong aya, urut ragang di motor aya. Barang jilbab dibuka botak deh. Beres geus puguh kita Ambalaya. Aduh tetap pengen beres keluar barang geus aya meureun keluar malaikat hampura urang aya nu tinggaleun naon bakiak tinggaleun ngahaja meureun sia mah ngeut ngahaja dan henteu jelas tinggaleun nyana ninggalkeun bakiak kayak balik deui ka ditu boga taktik eta nyana. Masya Allah guys, tak ikut cerita ke panjangna di hareup ieu mah Kangjeng Nabi Idris turun deui biasa akhirna manehanana diangkat ku Gusti Allah ka langit ke di hareup nganti turunan eta boga anak lah Nuh. Diturunan Kangjeng Nabi Idris Nuh jadi Kangjeng Nabi Nuh teh ngaran asli nama Abdul Ghaffar Ibnu Malak jadi Nuh bin Malak bin Lamak lain Malak bin Lamak bin Mutausalah bin Ukhnuh teh wa huwa Idris alaihissalam jadi deket kene. Kangjeng Nabi Adam teh kapan ngadua ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti dakwah abdi teh ngalalakon piwarang ku Gusti nyampikeun di salah teh parantos saya aya ka anak incu abdi
mualila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah. Cek Gusti Allah, wahai Adam, memang anjeun moal kebeli bakal dipundut ku kaula, bakal dimautan ku kaula. Adapun lincu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris. Di mana-mana turunan eta lahir maktunan parantos disunatan eta nu bakal neruskeun dakwah. Nuhun Gusti. Tapi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama. Kelila lahirlah lama kawin sanggeusna kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Gopar nu mantak dingaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit. Nah ngajerit hatena langsung cerik. Selalu asal ngadoa cerik, asal ngadoa cerik, asal ngadoa cerik. Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak dingaran Nuh aslina mah Abdul Gopar ngaranna. Kos gitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa hudang ti peuting, bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae. Lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah. Urang lamun inget kadinya sebenarnya mah sedihna luar biasa ketika urang sare jam 10 jam 11 aya tah hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah. Boom, hudang sia. Munajat sia ka aing. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya na. Mandi sia, wudu sia, salat sia. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing. Didigigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare. Sia mah pilihan aing cak Gusti Allah. Udang sujud sia ka aing. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing nang Allah. Urang lamun inget kadinya ras ka diri urang ai urang bagianna nu mana. Ketika cek Tuan Syekh Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah, molor sia. Sia teu dihudangkeun ku Gusti Allah. Nu mantak ditita es lantaran di hate siana teu bersih cek Gusti Allah. Ai nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubud dunya, hubul makhluk. Sapopoe teh ngan saukur ukuran anak kos kararitu bae. Molor sia. Teu hudang jak ku Allah teu dihudangkeun. Subuh geus kadenge adzan marongkot Allahu akbar Allahu akbar bandeng awan tersebut dicocokan deuli teu boga bagian molor cak Allah. Ya Allah ya Rabbi, ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah titih misah jeung jelema nu sarare berarti jelema pilihan lain sabarangan. Di tengah-tengah kesibukan beurangna nu ngajar teh nu dagang teh nu di kantor teh ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung nu ees itu mah jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pandeu teu cai hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah. Nah Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata asal ngadoa kurucut cai mata urang ge sering ngurudkeun cai mata di mana-mana nelemio can kabayar kurucut cai mata nelapan sahasana ditarik ku dealer kurucut cai mata ningali kawewe di Ciduhan urang gawe urang bogo kurucut cai mata urang mah urusanna kos kitu malulu. Ketika bisnis pembebasan tanah orang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saya tikmah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar orang teh dibere kurucut cai mata urang mah urusanna kos kitu balulu
pernah ngadua Gusti dosa abdi sakolong langit pinuh ku dosa abdi mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeuleuh ku rucun ceng mata urang masuk kitu teh sakieu je urang ngaji bae teu dak ceurik atuh komo si eta geus lah pokona si eta bae lah tuh ada kuat ya Allah ieu begitu lahir ke alam dunia borosot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ka Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa cundukana waktu ninggangkana mangsa Gusti abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi mualami deui ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais disun ku Kangjeng Nabi Adam arangna disun pipina disun titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki kade ulah gimbir ku kafir ulah gimbir ku maksiat ulah sieun tabahkeun hate manenak lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh dibikeun ka bapan kageteun bapan aku ngomong gitu sih teu nyawa lalakon panjana mana ge kagot teu nyawa lalakon nu nyawa lalakon Kangjeng Nabi Adam ya urusnya ade geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon Kangjeng Nabi Nuh terus gede Kangjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut kemudian pakai ngaraut nabi saanjas tidinya boga golok pakai nuar tangkal dibelah ku Kangjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeng Nabi Nuh tadi bagus-bagus dihijikeun rapet Kangjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keleutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah ditonton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian eta lamun ngarautna rapi jasa eta lamun nyerut rapi jasa jadi kesimpulanna Kangjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan bisa aja ka Kangjeng Nabi Nuh mah lamun dicekal kieu geus ditanang wah ieu bakal jadi tihang ditanang oh ieu mah bakal jadi kitu naon ngaranna papan ditanang kos ku ari tukang batu ditanang oh ieu kutilna dipiceun bisa ieu sagala kutil batu gaya kutilan ieu kurapna dipiceun sakena ieu bisa bener jadi bagus eta kuari tukang batu eta wow kuari teh batu geus puguh nu di Sulawesi di Kalimantan di Garut di bagus batu bangkong nya kunyana di kitu-kitu geus teu meunang lagi batu kuari main sewot-sewot bae geus pokona kebal-kebal mah jempol pamajikan kunyana set masyaallah iyalah Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengikeun kisah Nabi aing baheula demi Allah laqad yaktinya jelas arsalna kaulan wa ngutus Nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna Kangjeng Nabi Nuh kita ngajakan kaumnya dengan bahasa ya kaumi kaum kaula ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku anjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu ta'ya deui keur anjeun pangeran salian Allah
lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaoteun Allah anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah anu ngukur segala rupa urang teh Allah nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamaotan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah nu mantap kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikeun pangeran ulah kayu dijadikeun pangeran ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asmana Allah subhanahu wa ta'ala. Gitulah Kangjeng Nabi Nuh. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap paranjeun kabain abatum garoh lamun anjeun teu ngibadahan Allah rempan jangan ranjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat ketika anjeun ge pararaeh ke digiring ka masar ketika anjeun kuarina henteu ngaibadahan ka pangeran Allah maneh teh bakal disiksa anu siksa nu pohara yakni neraka memeng ke di dunia ge bakal kena siksa. Kangjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing hei Nuh lamun teu daekeun awas lain bae di akhirat nu bakal disiksa ta geus nyata-nyata nu abadal abidin nu amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa asal teu nurut ka aing teu nyembah ka aing bakal nurunkeun siksa ke aing mere kabar ka sia no siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing. Mangga Gusti abdi deuk sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'autu rabbi lailan wa naharon cekang yang Nabi Nuh abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peuting berang peuting geus berangkat kadang-kadang memeh magrib karangkas bitung tiranggas bitung langsung ke Pandeglang alhamdulillah 2 panggung mundel hasilna sama dakwah boloon jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi horeng bebenangan mah maningan kena di Tangerang tolol maknya dakwah sih karena bebenangan nah iya dakwah nu bahaya nu kos kadari itu mantap dakwah di Bandung ke Tangerang di Tangerang ke Bandung di Surabaya ke Jakarta di Jakarta ke Surabaya hasilna nihil lantaran lain dakwah nu kos kitu mah usaha melalui dakwah hancur mina nah dakwah mah ibaheula ge la as'alukum alaihi ajra teu menta buruhan materi teu menta buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyahueun ka pangeran dituntun umat teh nu keur aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setanna nu keur aya di leungeun jurig supaya leupas di leungeun jurigna ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae atuh komo lamun nu ngajakna encan jauheun ka Gusti Allah nyahoeunana kana RP 000000 atuh mal beres umat kajen tetep bae nyana-nyana umat-umat gila Kangjeng Nabi Nuh da'autu lailan wa naharan Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah beurang jeung peuting tanpa pamrih terus bae cek Kangjeng Nabi Nuh ya kaum wahai kaum kaula wabudullah sing hade nyembah ulah salah sesembahan sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina termasuk urang dadamelan Allah malakum min ilahin gairu
aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Lamun naranjeun kabeh wahai kaum teu iman ka Allah, teu mangeranan ka Allah, rempahan Allah di samping engke yaumal kiamah. Ayeuna di dunia Allah nurunkeun siksa anu pohara ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah. Terus bae Kangjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peti teu pamrih terus bae Kangjeng Nabi. Kumaha eta kaum ngomongna qalal malau min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Cek kaum-kaumna penggede-penggedena, cek kaum-kaum elit-elitna, cek pemimpin-pemimpin kaumna ngomong ka Kangjeng Nabi Nuh, Nuh capek-capek maneh teh dakwah kadeleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh berangjeng peuting ngajakan umat jakami mah innala naraka sanyana kaula kami neuleuh anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata. Anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu. Anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleu. Buktikeun coba pangeran teh mana jeung pangeran kami mah tuh hayang nu leutik itu nu di juru hayang nu gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung nu dijieun tina kayu jati nu dijieun tina kayu waru aya anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagainya. Tuh itu pangeran urang dek lelempangan yang mau pangeran nu leutik bisa diasupkeun ka kantong. Kangjeng Nabi nu ku bloon-bloon teh pangeran mah ge ngatur lain pangeran diasupkeun ka kantong. Jadi lamun diasupkeun ka kantong kumaha dibawa penyelamat kan nyana mun sia ngising atuh milu ngising tadi pangeran kudaek dibawa ngising. Kanjeng Nabi Nuh dilalaga ngalalaga kaumna tetap noh beren dakwah innal naraka fi dhalalin mubin kaula neuleuh maneh capek aing mah sasar sia ulah gas ulah dakwah sia aing bandingan bareng jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real bae sih nu jelas ulah sok teu kadeuleu ieu mengajakan ibadah ka pangeran teu kadeuleu naonan. Kanjeng Nabi geus radakan nasehatan jijah heueuh nya horenganan baheula ge kos kitu geus aya persamaan aing diciduhan aing dicarekan aing dicaci aing dimaki aing dibunuh horenganan baheula ge kos kitu seuri Kanjeng Nabi hehe ya heueuh senyum Kanjeng Nabi masyaallah tuh kan cek Kanjeng Nabi Nuh ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laysa bi dhalalah kaula mah teh lain sasar teh sasar kaula mah walakinni rasulun min rabbil alamin kaula mah utusan ti pangeran. Kaula teh utusan pangeran, utusan Allah Rasul. Kunaon nyasar-nyasar ka kaula, ngabloon-bloon ka kaula, ngaedan-edan ka kaula. Kaula mah rasulun min rabbil alamin. Ya dengekeun. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ubaligukum kaula nyampaikan ka anjeun risalati kana risalati rabbi risalah pangeran kaula amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ieu kaula
nyampaikan risalah pangeran ka anjeun kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagus rarapi hirup di alam dunia teh sakedeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah jeung kieu deui wa a'lamu minallah ma la ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho sebab omongan kulama langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nangti kula tapi nangti Allah mane mah teu nyaho kula mah nyaho nu kumaneh teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kaum bohong nuh bohong lain rasul nya nama edan jelema teu puguh teu karuh nya nama lain wow Kangjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun Masya Allah sabaraha tahun Kangjeng Nabi Nuh dakwah dina alfiah dijelaskeun najauta ya Rabbi Nuhan wa mastajabda lahu bipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina dakwah Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun nu iman coba eta 950 tahun nu iman anak mage teu iman anak nu jangan ngaran Kanan teu iman ka bapak bayangkeun ku urang coba lain dakwah bubulanan lain dakwah tatahunan 950 tahun ngaprak Kangjeng Nabi Nuh di India langsung Kangjeng Nabi Nuh ke Pakistan di Pakistan ngaprak Kangjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir ke Mesir terus ka Yordan terus ka Irak terus ka Iran Kangjeng Nabi Nuh teh ratusan tahun dakwah sementara manusia kakarak aya di jazirah eta bae India Mesir Pakistan Yordan negara-negara tertua Amerika can aya ditama Inggris can aya Jerman can aya benua Amerika can aya dina ayana ge kakara kecel can aya penghuni nu aya penghuni pertama mah eta bae Timur Tengah Irak Iran terus ka Maroko kal begitu terus ka Mekah ka Madinah di mana Kangjeng Nabi Adam waktu dirunkeun di India titah kitu neangan Siti Hawa kapanggihna di Arafah kemudian tidinya langsung ke Mekah Baitullah ya kakarak ge batu doang segede parita kita tawaf Kangjeng Nabi Adam tidinya kakarak batu doang tidinya berangkat Kangjeng Nabi Adam terus ke Syria Sam itu doang eta mah benua Amerika eta mah benua Eropa eta mah benua Australia eta mah can aya dina ayana eta dunia teh can aya penghuni komo bojong geus eueuh nanaonan sepi di bojong sieun ora aya malulu di dieu nanaon ieu gua bro Indonesia segala Lampung segala daerah eta manusia teh kakarak saceplok di dinya doang. Ya Allah lamun urang ningali di Yordania aya Petra ge bakal diceritakeun di ayat anu sejen urang neuleuh peninggalan zaman Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam Masya Allah nu kuari masih aya kene walaupun geus rada dirusak sebagian gunungna tapi kan nyata aya nah ieu di ditu orang manusia teh nu mantak urang tetep bae neuleuh ka urang ditu majuna negara ti ditu mundurna negara ti ditu peperangan ti ditu dan lain sebagainya ti ditu ulah kaget lamun urang neuleuh Irak peperangan nyana mah teu aneh urang Irak menyaritakeun perang nyana maca sejarah negara tertua di dunia adalah Baghdad adalah Irak geus sabaraha ratus kali perang ti baheula teu aneh lamun urang nyaritakeun bangsa Indonesia perang kakarak sakali untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta urang mah sejarah teh eta belah dituna pisan raja-raja leutik anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan di Banten aya sabaraha kerajaan kemudian di Cirebon aya sabaraha kerajaan kemudian Jawa Tengah Jawa Timur aya sabaraha kerajaan dicatatlah non gitu di sejarah Majapahit Pajajaran dan lain-lain sebagainya hanya kerajaan-kerajaan gitu baik
belah dieu tama tuh lalakon nu baheula mah di ditu. Kanjeng Nabi dakwah antar negara, lintas negara. Ketika Kanjeng Nabi Nuh dek nyebrang encan aya parahu pan harita macakeun Ismul Azam Kanjeng Nabi Nuh sidakep sakumaha urang dek salat peureum Kanjeng Nabi Nuh dibacakeun bahasa Ismul Azamna langsung menang ti Gusti Allah. Begitu dibacakeun ku aing moal dibacakeun sebab ku sia direkam engke ku sia dibacakeun ke pake kilir kanu ngora kanu kolot moal ku aing moal rahasia ieu mah rahasia. Ini jadi bacakan ku Kanjeng Nabi Nuh set sakali bisa hiber napak sancang di luhureun laut. Kanjeng Nabi Nuh ketika kacapean lengkahna salengkah sakilo blah blah blah. Bu urang mungkos itu tereh datang jasa tah asal ka Banten ge antu moal kebal tah mah blah blah tukang sawo di lengkahan we. Awan hese Gusti Allah ketika hendak menghendaki ka umat taker mah jarangkung gede baheula aju jelema cecemplokan kapan di India, di Pakistan, di Mesir, di Yordania, Irak, kemudian Iran, kemudian Syria geus araya di zaman Kangjeng Nabi Nuh teh cecemplokan lantaran 1000 tahun masa Kangjeng Nabi Adam alaihissalam dua incuan baranakan anak baranakan cecemplokan ditugaskan Kanjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah tapi 900 tahun 950 tahun iman datang ka Kanjeng Nabi Nuh kalepasan ngadoa Gusti abdi tepan utusan Gusti da'utu rabbi lailan wa naharon tapi kieu-kieu teuing Gusti eueuh hiji-hiji acan iman siksa habek kalau pasan ngomong nyana ge haju ngabalir siksa ulahnya. Poharapan eta antar negara lintas lempang dibere ku Gusti Allah Ismul Azam jang napak sancang jang hiber jang lengkah luar biasa nu mantap kuari kumun kurang diwirid eta wiridan eta ya Allah wirid ku urang peureum bentak di dinya keneh. Atuh urang wah wiridan ngadahar samangka 10 sorangan wiridan ngadahar rambutan lamun teu tilu ikata manya bisa iber kos gitu. Tapi urusan dahar makan berbeda jeung ruh. Urang lamun caritakeun wali abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati. Wali abdal setiap saat jumlahna aya 70. Ketika di Banten wali abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten. Ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina eueuh deui nyokot di Malaysia. Ketika di Malaysia eueuh nyokot lah di luar negeri. Setiap saat kudu aya bae lamun eueuh walian siksa Allah turun. Emang kumaha gitu. Nah, eta wali kapan? Nyana wali abdal cicing di dieu kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur kunaon cal deui di ditu nyana keneh. Mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9, mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanna aya 3, mun nyaritakeun Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburanna aya 7. Emang di Banten doang atuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh. Kemudian atuh urang lamun nyaritakeun Bung Karno waktu di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Jawa Timur aya. Urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur waktu kerja Australia pas kebenaran Syekh Munawir Kiai Munawir maot aya di ditu. Ketika aya nu nelpon penting dijawab ku Gus Dur di imahna padahal Gus Durna keur di imah saha anu ngajawab. Ieu urang keur carita keanehan-keanehan. Dia surang lulah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah
wali baik bisa ruhiji bisa mencala putra mencala putri. Tuan Abdul Qadir bisa jadi 40, Abu Hasan As-Sadzili bisa jadi dia kisona 12 truk. Emang kumaha gitu. Malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah, malaikat datang ke Kangjeng Nabi bisa ngarupa Hidayatul Kalbi, padahal jangjangna sabelah 600 sabelah ieu 600. Ketika datang ke Kangjeng Nabi ngarupa seorang sahabat numpang kasepna ngaranna Hidayatul Kalbi, leutik biasa semampai kasep luar biasa. Eta jangjang nu 600 ka mana? Ketika dipertanyakan ketikanya ngarupa Hidayatul Kalbi eta ka mana nu aslina, eta apa lain malaikat Jibril, urusan Allah. Ruhiji malaikat Jibril bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maha kawasa Allah. Nu mantak ge Allah babarian ketika endek nyeun wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur beki dahar, Gus Dur beki huro-guro, Gus Dur beki tapi ku Allah diangkat. Tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianana loba lah. Tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urang. Urang ge lamun kabeneran hirup babarengan jeung tuan saya jeung saya Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae. Tapi kapan karomana lain lalagaan. Urang lamun babarengan jeung Syarif Hidayatullah beureun biasa bae wali teh. Ya eta mah urusanna batin, urusan Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali aya nu di gunung bae, anu di leuweung bae, aya nu teu daek gitu bergaul jeung masyarakat, eta mah wali-wali anu leutik pangkatna. Nu di gunung bae, wali teh di leuweung bae, wali di jero imah bae, wali leutik pangkatna. Lantaran nyana teu urusan umat. Wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali, umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana mah seakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari. Ras ka diri urang peuting molor bae. Baca Quran saayat heuai. Ngadaengkeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan. Dek ngaji geus pas ini jeung tukang wuduk heula. Dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih. Ketika salat asana bareurat amat. Neuleuh nu berjamaah asing urang mah. Oh bisa kos kitu. Urangna sakitu diberena ku Gusti Allah. Lamun nu diangkat ku Gusti Allah tuh babarieun jeung hampangeun. Naon hesena tuh sebenarnya mah teu kudu make babacaan, tapi Allah selalu mere babacaan. Baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut. Baca eta lengkah ngalegaan. Baca eta embung ngalengkah ceuk Kanjeng Nabi Nuh ka ulama tapi hayang datang bae. Cidak ka Kanjeng Nabi Nuh tah ti negara ka negara dek dakwah. Tah ditiup ku angin. Di India datang ke Mesir, datang. Percis kos kipudoli ku hari. Atuh neuk kumaha atuh. Ai baheula makan make babacaan ku hari mah nyana mah make bensin. Berangkat ti dieu ka Rangkas Bitung, saya datang plak ka dieu. Mantap ku harus mengetahui dong. Harga bensin mahal. Bodem habek. Jauh jasa. Ya Allah ya Rabbi lah lalakon Kanjeng Nabi Nuh teu aneh Allah dek ciptakeun makhlukna dijadikeun rasul diangkat jadi rasul nyampaikeun ai leuweuhan mah luar biasa Kanjeng Nabi Nuh kadaekna jeung pohara jasa Kanjeng Nabi Nuh dakwah tanpa pangri da'autu lailan wa naharon tetapi geuninganan anu iman ka anjeunna jeung ka Gusti Allah ngalengis Kanjeng Nabi Nuh. Kurang kumaha Gusti? Tugas maneh mah lain kitu cek Gusti Allah. Dakwah deken jeung teu deken urusan aing. Urusan umat siapa dah? Ulah sok ngalengis. Teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu. Ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis kok teu daek narurut eta lah nafsu. Dia nurut jeung teu nurut mah tah urusan lain, urusan maneh urusan umat jeung urusan aing tah mah.
urangnya ketika orang dakwah kok batur tenarut nafsu urang eta tah mun hayang nafsu di dinya tah urang yang pondok pesantren teu daya kendara ratang ya santri nafsu ai sia mah pokona mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah ayo dekin pondok manyen pondok bae santri make ku aing didatangkeun mun aing henteu tuh sia mah sia bae ibadah ka aing hese-hese amat kudu make tabel segala menerima siswa baru selain karena Allah sama kos itu mah tuh nanahonan ieu mah lamun deuk ikhlas kos kitu mah ngaranna teu ikhlas pek bahaya indek mah ketika orang dakwah aju hayang dituturkeun eta lah nafsu di dinyana nu kudu diomean ku urang tuh aya perbedaan urang jeung kiai anu ku aju urang na bendu eta lah nafsu ngaranna perbedaan puasa bae ge datang ka kuari teu nyambung aing mah dinya asal ki uci bae ge naon beda puasa jeung aing kunaon sih ibadah ka Allah nundek dari mana Allah kok bendu ka kula mah teu pernah bendu ka sasaha ge adapun perbedaan itu masing-masing bae ge Allah nu narimana aya nu embungeun datang ka imah kula teu hayang aing mah ka imah ki uci kajian kumaha datang ka paeh aing mah nar karugi-rugi sia goblok jia tuh naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teh dibere jeruk doang ku sia tuh rugi kabehan we tungtung nama eta aya kiai nu geus kitu ulah mun aya tetangga urang gitu nasehatan ulah ibadahna ti ku Allah nundek narimana Allah adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan maju biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari aya nu embungeun nikahkeun asa aya teu uci moal aing mah moal kajian hukum kunaon puasana beda jeung aing lebaran beda riweuh aing mah cenah lagiana ya Allah can nyaon nu salah saha nu bener saha eta mah sesuai jeung keyakinan lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan ulah neuleuh batur mendek nuturkeun deuk henteu sia yakinkeun ka Allah aju yakin ka Allah tuh adapun batur deuk nuturkeun deuk henteu teu bendu tah urusanana sabodo tah mah we aya nu dikunci masjid dah aya nu teu meunang nahonan teh kikituan teh geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya ka ceulik ulah nikahkeun aya ki uci main moal teh hayang kapanggih emang kunaon sih kos musuh bae bong beda lebaran jeung aing iya ieu teh kada naon teu naon teh urusan ibadah ka Allah tah eta nafsu dah mun hayang nyawa tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu teh kos kitu ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih nah ieulah hawa nafsu nah ieu keur carita Kangjeng Nabi eno ngalengis ka Gusti Allah Gusti kok cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak daekeun teu daekeun lain urusan sia hampura Gusti aduh salah cek Kangjeng Nabi loh salah sujud Kangjeng Nabi no cerik ngalih mantak nuh ngaranna loba kasalahan cerik asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi no masyaallah kaum kaulateh ye laisa bidolalah tesasar tesalah kaulah ngajakan teh ibadah ke Allah lantaran kula walakinni rasulun min rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaula nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaula ieu perintah laksanakeun ieu larangan jauhan wa ansau jeung kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres baragus wa alamu minallahi ma la ta'lamun nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah mun aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho mun aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah mun aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah lantaran kula diangkat jadi rasul selalu nyambung Gusti Allah instruksi ka kaula wa alamu minallahi ma la ta'lamun yuk urang ibadahan Gusti Allah
kumaha eta umatna aw ajibtum man ja'akum minal mir rabbikum ala rajulin minkum tetep bae umatna ngabageud bae ngabageud tedaekeun iman ka Gusti Allah endahan terus bae ngarautan kayunyeun patung aya patung anu keur diuk aya patung nu keur jongkok aya patung anu keur nangtung malah bobogohan anu ngacer datang ka kuari aya ih macem-macem teh patung teh dibabawa Kangjeng Nabi Nuh keur dakwah teh dulur sadaya kade ulah ibadah kasalian pangeran ibadahan pangeran allazi khalaqas samawati wal patung diacung-acung ye pangeran mah ye pangeran teu nyeri kumaha aja Pak ya Allah ya Rabbi patung di ais naon Nuh ngomong coba deh ubudullah coba deh nu bedas ubudullah nu bedas ubudullah ibadah sia ka Allah ye pangeran mah ye patung nyerin teh coba ya Allah ya Rabbi lain lalagan nuan Kangjeng Nabi begitu ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sabaraha tuh ngabubungah ka hate Kangjeng can sabaraha horenganan dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Nuh aing mah kakarak dicaci dimaki sapira diciduhan horenganan Kangjeng Nabi Nuh mah ditararongton diedan-edan itu kan bahasa Quran inna lanaraka fi dhalalim mubin cakaomna kaula mandeleuh maneh no jalain jelema bener aing mandeleuh sia teh dhalalim mubin sasar sia mah sarua jeung gembel tuh dikitu-kitu kan dhalalim mubin eta pohara jasa cak Kangjeng Nabi barang ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sakumaha percis kos tadi teh percis kunaon sia diputuskeun cinta kakarak sakali aing mah 3 kali diputuskeun cinta oh ben 3 kali aing mah teu ganggu jubarkeun maneh aing mah biasa bae sia kunaon ngalamun dagang rugi sabaraha kali sakali kakarak teh beak modal doang aing mah jeung imah-imah jeung pamajikan ditarik kabeh ku mitoha gara-gara dagang rugi aing mah pamajikan kita balik jadi aing mah lain modal bae lain dagang bae anak pamajikan wabeh disita ku mitoha aja kuari atuh aing ingin mitoha anyar can sakumaha sia mah pen sakitu mah tenang bae lah jadi kan lele sate oh jaheu nya tuh bener oge Masya Allah tah lamun aya nu saluhureun teh kos kitu tah urang teu handap tiis Kangjeng Nabi ge barang dikisahkeun ku Gusti Allah tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam anu lain dicaci dimaki deui ke kabelah dituna ye ieu Kangjeng Nabi Nuh teh dibohongkeun dijejele diedan-edan digembel-gembel tiis sate Kangjeng kabelah dituna kumaha bakalna masih kene terus waktuna saep wallahu a'lam bishawab Qala ulama mujasaba ulama warsala ma'uya tubashun dan mujasaba ma'uya ingki bashar ilal Yaman dari negara Yaman di sanati arba'ina dalam tahun 40 walauha ubadullah lan ikut tetap ingatase Yaman wa Ubaidullah bin Abbas aku Abdullah tegese diri Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kan milar beliau saking kabeh alamma farra Ubaidullah maka sama-sama lalu sapa Ubaidullah qoma basrun maka tebi sabaki basyar al Yaman ing atas negeri Yaman wa ba'di dahulan nada ya basar ing agamane basar wa khasi famanin kalawan kang tunatuna nirga wa zabaha lan nyembelih basar waladaya Ubaidillah ing anak rorone Ubaidillah bin Abbas wa baha lan ngadaya basar al muslimat ing sakeh wadon kang muslim hunaka lan iku tetu hata kalan ngarusak wa basar al hurmati ing sakeh kehormatan wa lamma ba'atha aliyun ilaihi harithah lan samang-samang sangutus Ali ilaihi maring
Yaman saingki Harizah inna kuda ma'al asyari hariba maka Malayu basarun sabaki basari la syamali negara Syam rajalan babai sapa Abdullah Ibn Abbas ila baladil ila biladil Yaman maringgil negara Yaman walam yazal lan ora gingsir-gingsir wa Ubaidullah walian daiku kang ngurus biha kalawan biladil Yaman ada kutila aliun maraden bin Zafasin Ali radhiyallahu anhu bukan ilar berdosa saking Ali wala adubnu ngucap sebagai Ahmad ibnu Hambal wa jaruhu lan liyane Ahmad bidal aiman saking pirang-pirang iman walam yakut li basar ieu mah ngadongengkeun tentang peperangan Muawiyah cek ulama nu tadi ngutuslah Muawiyah ka Basar ka negeri Yaman di tahun 40 di negeri Yaman nu mimpin negeri Yaman harita Ubaidullah bin Abbas dulur Abdullah bin Abbas